Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur sadayana sebangsa dan setanah air di mana ayana. Inilah tutorial memakai ikat segi 4 ya, yang ukurannya 1 meter persegi. Kita bikin dulu jadi segitiga, lalu kita lipat menjadi 5 lipatan atau yang biasa disebut sama orang Sunda itu pancanitinya. Anu kahiji kedaniti harti, anu kadua kedaniti surti, anu katilu kedaniti bakti, anu kaopat kedaniti bukti, anu kalima kedaniti jati diri. Tadi anggo sapertos kieu nu dinamakeun teh iket barang bang semplak. Tah diiket kaskinya. Bismillahirrohmanirrohim. Cing caring cing page kancing, sing saring set page iket set. Nah, orang rapikeun heula pangkarna dulu sadayana. Ya abdi teu nganggo kaca ieu langsungnya. Tah orang rapikeun. Oke, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.